alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wa qala al-ulama, inna allaha amara bis salati ala surati Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kamala nihayatani kamalika wa adani kamali. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fakultu wa billahi taufiq wal hidayah. Pengatur waktu pemindah acara anu puji simpuring dipika hormat, wabil khusus anu puji simpuring dipika hormat guru-guru di simpuring, para kiai, para ajengan, para ustad anu teu tiasa ditataan ashab masing-masingna, namun teu mantap irangan rasa hormat kali ta'adub di simpuring kami maratenna. Yuk urang daruakeun pamudah-mudahan guru-guru urang ieu sing dipanjangkeun umurna, amin. Dibarokahkeun milikatun rezekina, amin. Disolehkeun disolehakeun para putra kadun putu-putuna, amin. Oke sing manfaat ilmuna dunya ru akhiratna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dekatantun anu puji simkuring dipika hormat para kasepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus anu salajengna anu puji simkuring dipika hormat kersana Bapak Lurah dugikeun ka para setapna anu teu tiasa ditataan asma masing-masingna. Yuk urang doakeun pamudah-mudahan ieu Bapak Lurah sing dipanjangkeun umurna, amin. Dibarokahkeun milikatun rezekina, amin. Tampih-tampih milikna, amin. Tampih-tampih berkahna, amin. Tampih-tampih pamajikanana, amin. Oke kita kantung anu puji simpuring dipika hormat kersana jajaran panitia anu teu biasa ditataan asma masing-masingna. Salam utama kami segenap para pemuda, salam utami kami segenap para pemudi, umuman sadayana jamaah nu hadir di tempat-tempatan baik bapak-bapana maupun ibu-ibuna anu puji simpuring dipika hormat kalayan pamudah-mudahan sadayana nu hadir di tempat-tempatan dimuliakeun muluhing Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabadana disimpuring manjatkeun tahiyatul kaislaman kalayan dikawitan ku basmalah, hamdalah, sholawat, sinareng salam sarta kawilujengan kangge salajengna beunkeun sore keneh beja setengah 12 beunkeun sore keneh hayu urang sami-sami ngebrakeun heula rasa jeung gede karumasaan. Sabab di alam dunia teu aya simat paringih anu mati, teu aya modal nu paling utama iwal di jelema-jelema nu ngaku rumasa. Jelema nu ngaku rumasa bakal menang kasenangan kabagjaan di akhirat, bakal papendak sinareng rahmatna rabbul alamin. Digebrus dijongklok pejat etika akhlak lakalasapna jelema kana rizki gembul kana ibadah kedul anu ngajadikeun sabab cukang lantaran luhur batinna dengan rumasa gendoin.
karumasaan dina wengi ieu hayu urang seunat tumbuh tina galih-galih anu wening salajengna puji anu jadi mimiti ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati Allah anu maha suci puja anu jadi bubuga urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla Allah anu maha sempurna anu mana nitih wanci nu mustari dina mangsa nu lalugina takdir kebenang dipungkir kadar kebenang disiklar titis tulis diajali diwari wanci anu utami ayeuna mangsa anu utama alhamdulillah urang biasa patepung laung patepang wajah patepung laung sinar ahli kampung patepang wajah sinar ahli wilayah dina raraga ka'diman wa takriman diisrokeun sinar pimirajkeun ana junjunan urang sadayana wasta habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam salajengna waktu terus maju tubuh zaman kaliwatan ganti bulan ganti tahun di sisi kumenit dicacah kumangsa di waktu yuswa urang dekaraos awahing dekaraos ngajeng bunga hirup di alam dunia dekaraos urang kos dugi kasasi anu mulia anu laresan tina wanci ieu dina saah ieu urang keur ngalaksanakeun peringatan anu mana peringatan ieu para kos terkenal kacelut kakodang ilmu kakocak kajana pria kajam paling ka angin-angin sohor ka Bogor yang ka Karawang uyur-uyur saci anjur dugi ka lembur-lembur iar-iar sa Jakarta dugi ka desa-desa geus ngajadikeun sabibiri hiji wawangen agama nu suci ngadalipikeun ka ieu lembur gumen celana ieu peringatan tembus rasa katut jatining ati sholawat bagi salamna mugia senantiasa dilimpah curahkeun dikecerkeun dikucurkeun oge dikocorkeun ka junjunan urang sadayana anu nyongcoran salam marjabada rujantan rahmatan lil alamin habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam malih mandar kautamian sholawat sing kaempet ka ahlul bait sing kaemeran ka para sahabat dugi-dugikeun ka urang sadayana salaku umatna anu turut tumut ka mantenanana dugi ka yaumul kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin aduh beungat euy aduh teh aya pemuda henteu nya suka relawan punten korsina hayang rada dikapayunkeun beh katingali kasetna kitu punten dipikir-pikir dieum asal disunatan 2 kali punten hadirin jamaah rahimakumullah tinantos mangrupikeun hiji kasampurnaan tur kabahagiaan kangge disimkuring tiasa bermuajahah tiasa bersilaturahmi siranan para jamaah di dieu anu mana disimkuring percanten pisan kasadayana jamaah nu hadir di ieu patempatan anu ahli kana ngaji anu ilmu kana ilmu namun selain daripada eta ageun pangapunten salaresna mah disimkuring moal tiasa datang moal tiasa sumping ka ieu patempatan rek ka mana atuh jang Aceh kaleresan ningali kana jadwal wengi ieu kedah nama disimkuring teh ka Bekasi Bapak Ibu namun dipikir-pikir ceuk uing rek naon ka Bekasi nu ondang leuweung nya geus meuni keneh kana yuk urang lunggah dalam waktos parantos kita kawangi ikan sepat, ikan gabus, daun sereh, daun kedang lebih cepat, lebih bagus ame tere kanadaan ikan sepat, ikan gabus, daun sereh namun minggat lebih cepat, lebih bagus ame balik manyun berkah yuk urang lunggah ketika urang berbicara tentang Isra Mi'raj baginda Rasulullah rupina dugikeun ka iraha-iraha ge moal ganti lalakon moal barobah kisah margi tos kamaklum kalih kauninga di para guru-guru urang sadayana anu parantos nepikeun hariwos patotos beja nu nyata tina agama yen Isra baginda Rasulullah teh minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa
anu tujuanana di antawisna linuriyahu min ayatina. Teras mi'rajna baginda Rasulullah di Baitul Maqdis kalangit ka-7 rob-rob mustawa dugikeun ka Sidratil Muntaha nampi kaparduan salat anu 5 waktu kirang langkung ageuna masa pertos kitu. Ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj ieu Allah Subhanahu wa taala Muhammad aya naon Gusti Kariola mohon Gusti mangga nyagakeun tumungkul hamba ikut jeung in perkara sarapat deui amri lami-lami dreung ka dieu macan sinar bayang matulil berabadi unjuk kapihat tur Gusti lain kumaha Gusti nanti kami dikasih juga nyakan tenang Gusti da Gusti maha kawasa abdi mah sebagai makhluk abdi teh sieun ku Gusti sieun mohon Gusti sieun Dumelatu ngenom saya dibangunkan dulu tadi bukan kan lebih atas nikah ke aja atas alhamdulillah oh ini yang gaduh istri dari itu di lodi kayak pawat ini semua opal bukan kan Aqua tos aya di panggung larutan tos aya di panggung kopina susuna sepritna kamana ayana eta cai heran tapi atuh ngenom lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama menunggu sprint tersiksa. Selamat datang di sprint. Sumohon kaulanun Gusti aya naon wayahna kumaha Gusti tepikeun perihal naon Gusti tentang yang Isra Mi'raj kasaha Gusti abdi kedah ngadugikeun kauman anjeun mohon Gusti namung abdi sieun naon sieun kami nabina umat abdi anu parantos nyijinan dina agama Islam sok sieun balik deui kana keyakinan anu baheula Gusti tong sieun jeung tong ku kami bakal dijajarkeun hiji-hijina sumohon Gusti ari kitu mah siap eta waktos enjing baginda Rasul dakwah di Bukit Sofa ngabejakeun ieu Isra Sinar Mi'raj maka respon kabagi kana tilu bagian hiji aya nu narima kadua aya nu nolak katilu aya nu cuek-cuek saja saha nu narima yaitu tiada lain dan tiada bukan adalah Sayyid Abu Bakar As-Siddiq kemudian aya nu nolak saha nolak adalah kaum kafir Quraisy anu dipimpin ku Abu Lahab Abu Jahal dan Abu Gosok bahkan ada anu cuek-cuek saja anu cuek-cuek saja eta mah golongan kaum munafikin anu dipimpin ku Abdullah bin Syahbul nya ayeuna para kiai para ajengan para ustad ketika ngabahekeun dina bejakeun ieu agama responna moal girang moal langkung di antawis anu tilu aya nu narima aya nu nolak bahkan aya anu cuek-cuek saja. Ageun pangapunten pikeun jamaah sadayana nu hadir di ieu patempatan disimpulin bade mere pertarosan kira-kira urang sapoe saeutik osok tara ngalaksanakeun Isra Sinar Mi'raj Bapak Ibu osok tara ibu-ibu anu kali ditu ibu osok tara sapoe saeutik ngalaksanakeun Isra Sinar Mi'raj osok tara bingung ayeuna ustaz ngajawab kage ibu-ibu anu di tengah ibu urang sapoe saeutik osok tara ngalaksanakeun Isra Sinar Mi'raj osok tara tara jeung ibu-ibu bapak-bapak nu hadir di patempatan bapak-bapak osok tara sapoe saeutik urang ngalaksanakeun Isra Sinar Mi'raj bapak-bapak osok tara osok jeung bapak-bapak naon sababna hartina Isra perjalanan di malam hari hartina Mi'raj adalah naik tah kuring mah unggal teuing sok naekan pamajikan
Punten pertarosan tersebut kurang jawab memangubikeun pidau ulama. Cek ulama mengatakan as-sholatu mi'rajul mukminin ari salat mi'rajna jelema-jelema anu arariman mana buktina ageun pangapunten ternyata lamun ditingali urang sapoe sabeudi neplak kana Sang Maha kajadian kapungkur Kanjeng Rasul Isra sinareun Mi'raj mana Israna punten Kanjeng Rasul sati acan berangkat Mi'raj ditudel heula dadana kemudian dicadak hati baginda Rasul lajeng eta disucikeun make cai Zam-Zam lajeng dilebetkeun hatena kana tempat semula dieusian ku tinuk rupiah ilmu hiling sinaran hikmah nya urang oge satu acan ngidamel salat urang teh kedah susuci dua perkara nu kahiji suci lahiriah nu kadua suci batiniah susuci lahiriah nu kumaha ageun pangapunten da santri teh darajatna rupa-rupa Bapak Ibu nu kahiji aya santri harian anu kadua aya santri mingguan anu katilu aya santri bulanan anu kaopat aya santri tahunan anu kalima aya santri wala-wala nu kahiji santri harian nu kumaha model ayeuna tingali urang kali sok berangkat ke pangaosan bari ngadamplok sorogan jeung balangan itu adalah santri harian aya oge santri mingguan kumaha santri mingguan model minggu-minggu sok sumping ka pangaosan saminggu sakali ditelahna teh adalah rotinan hari ibu-ibu rotinan di dia dinten naon dinten minggu hari bapak-bapakna wengi naon wengi Seninnya alhamdulillah disimpuri oge di lembur ngagaduhan rotinan ibu-ibu kurang lebih aya 15 jalmi 14 kasaurang kabari geus modal uing mapunten lamun rotinan tara pernah maca kitab duluhur cekam we nu handap kuring dibaca mimiti kitab Saminah cekuring dieu Bismillahi kalawan dibaca kalau pulang negeri satame sifat kesempurnaan Allah Ar-Rahman sifatnya Allah kang memberi nikmat gede kalawan gede-gede nikmat di dalam dunia dan akhirat Ar-Rahim tur dukure sifatnya Allah kang memberi nikmat cilik kalawan cilik-cilik nikmat di dalam akhirat Moloko ternyata begitu disipuring rengseng maca kitab rek nerangkeun ditingali di belah kaduhu aya ibu-ibu opatan keur ngobrolkeun ribuan hamil jeung aura kasih heuh teh ibu-ibu teh waktu jenis kieu heuh nya urang mah teu nyangka dengan karunya eta si cinta pamajikan ribuan hamil eta selingkuh ka aura kasih bahkan pamajikan nanti lain hiji dengan bogeun tilu di opatna saha wae di antawisna ada aura kasih Safa Marwah jeung nu sanesna ini Ustaz make apal kuing masuk rereke nu popi minggu jam setengah ditingali di belah dia punten ternyata ada ibu-ibu opatan anu geulis bawa budak teu kagok-kagok eta budak ge disusuan dikaluarkeun susuna teh buleumoh eta budak ngagenyol kana susu Uing benar-benar kehilangan konsentrasi Bapak Ibu ieu teh ningali kitab atawa ningali susu sementawis pikeun ka ayeuna ieu susu can naik-naik acan kana panggung ya ditingali di payung punten ternyata aya nini opatan genundut yang geus uing ieu nulis moeleh ku Bapak Lurah cik uing teh ieu ibu anu hadir di pangaosan disikuring Bapak masihan kuis celentang nini budang pinang nundutan bari musapan dah ieu geuningan cek nini yang Ustaz ada naon bari masihan kuis sanes sumohon bari masihan kuis kayak gitu ada Ustaz lamun masihan kuis bari masihan hadiah moal wah dipasihan hadiah sok atuh kaluarkeun hadiahna tah dikaluarkeun teu bae hadiahna mana nya aya kok aya tah duit tah 100.000 rupiah nyanggakeun ku ditangtungkeun duitna gekeun
Ustaz jeung sorbana tuh baik jeung sorbana tak sorban 20.000 ieu dah anggap Ustaz jeung HP na baik jeung HP na ulah jeung kartu na bisa kanyahoan ku kolot Ustaz aku tambahan dari duit mah teu cukup 100.000 mah pati sukan urang mah hadir ka Bang Emo pani ibu mah sok hadiran Bang Emo geuningannya kami nasabah Bang Emo kami bersumpah akan membayar setoran tepat waktu. Kalau kami tidak membayar setoran tepat waktu kami akan mengukur kebun tetangga. Ustaz sok keluarkan duitnya dikeluarkan deui ku disimpuri selamat datang nenen baik 200.000 kali bisa dicopot nggak dia 200.000 Ustaz kurang kene atuh Ustaz 100.000 dari sukan rek hadir kana Bang Kuringing mangga baik Pak di Bang Kuringing 100.000 ini 200.000 nih hadir kan urang mah osoknya geuningan hadir kana Bang Kuringing naon sababna kaloba pangabutuh kadang-kadang mah ikhtiar teh kali mentok kali mentok tunggu nama urang teh istighfar we geuningannya astagfirullah loba bayareun astagfirullah loba munagi isuk Bang Emo berang Bang Kuringing benar pertarosana kumaha Ustaz pertarosana kieu pertarosana adalah kantenan baginda Rasul ketika menikah kepada Siti Khadijah usianya adalah 25 tahun sementara Siti Khadijah usianya adalah 40 tahun dengan statusnya adalah janda berarti Siti Khadijah pernah menikah kepada laki-laki yang lain sebelum kepada baginda Rasulullah yang menjadi pertanyaan sok saha anak terena baginda Rasulullah sok saha wah itu dosa ibu-ibu harus buka Google ibu-ibu harus buka Google ekspresi buru-buru makan daripada kapilaan mending kene buru-buru wadaan deui saha Ustaz eta anak terena baginda Rasul anak terena baginda Rasul nabi nate adalah Halah bin Hindi bin Habasyi rengsek daripada pangaosan ibu-ibu noel ka hati kieu kate punten aya pertarosan saya itu Bang harus ketahuan iya aceh punten kalaresan abdi teh dina maleman Jumaah sok diterekelan ku salaki lanjut dina waktu subuh abdi sok ngalaksanakeun adus Waduh, eta pada bulan hari ngalaksanakeun salat subuh. Mohon hati menjadikan pertarosan nama kieu. Kalaresan abdi masuk sieun lepat niat adus abdi. Emang kumaha adus lan? Niat adus abdi masa model kieu. Kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raqal hadasil akbari raqataini mahmuman lillahi ta'ala. Jampe adus ibu patut kali kenal penting. Itu adalah santri mingguan aya oge yaitu santri bulanan kumaha santri bulanan model para kiai para ajengan sok sumping ka majlis taklim ka guru ngaosna dalam guru adalah syahriyahan aya oge santri tahunan nu kumaha santri tahunan sapertos yaitu ibu-ibu jeung bapak-bapak sok hadiran guru dan jeung rajaban ditelah teh eta mah santri jablud aya oge nu terakhir santri wala-wala kumaha santri wala-wala wala harian wala mingguan wala bulanan wala tahunan wala weuleuh boleh pamataran ngaji gitu tapi ageung pangapunten urang mah suci lahiriah parantos biasa di antawisna dina mana waktos kudu dieusian kumaha rupikeun niat nawaitu raqal hadasil ashori istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala atau lamun urang parantos diwajiban atau salati parantos ngawajiban nawaitu raqal hadasil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala itu adalah susuci lahiriah nu paling hese mana susuci batiniah dah hade mapunten ibu bapak teu kaokan lamun ibu sore-sore cicing haleukeun imah rek ningali tatangga kebeuli motor anyar dah hade mah panas teh tatangga kebeuli mobil anyar dah hade mah ngaheap teh tatangga kajieun imah anyar modal harita kene
punten-punten mangkat hati ieu kedah diubaran ku urang sadayana kumaha cara ngubaranana ieu urang ningali sakumaha cekulan mah kullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lahu balu. Setiap amal perbuatan, setiap amal ibadah anu tanpa didasari dengan ilmu maka eta teh amalna adalah tertolak. Punten Bapak Ibu, ieu mah kodar contoh. 2 minggu kapantar aya ibu-ibu datang ka imah isim abdi bagi rawah ini ibu-ibu teh kitu. Aceh punten tolongan, Aceh tolongan. Aya naon? Ira Aceh punten abdi pada asar bade ngayakeun acara syukuran. Syukuran saha? Syukuran urang kali abdi alhamdulillah parantos diwasada. Naon diwasada? Wisuda meureun. Moal eta parantos wisuda. Lulusan mana urang kali teh? Kalasan urang kali abdi mah lulusan daripada Unpad. Naon Unpad teh? Universitas Pasar Domba. Gelarna naon? Gelarna alhamdulillah SAG. Naon SAG teh? Sarjana alam gaib. Saha namina? Nyaeta Ujang Karto. Oh, Ujang Karto. Mohon aya ditu masih wayahna nyajak Aceh ming pada depan asar berjamaah keringkeun tatangkah baraya ka bumi abdi siap aya ditu mah ngan wayahna ming saresena naoskeun yasin doana ulah musejen doa salametnya ulah hilaf siap begitu bangda netepan asar disimpuri keringkeun tatangkah baraya berikut jamaah sumping ka bumina kemudian ditinggali runtutan hadiahna luar biasa aneh bina khususon Wah Jabri anu aya dina tangkal jengkol wah khususon wah hideung anu aya dina kolong dipan wah khususon si elang anu aya luhur para bolong eta mah sabada ngaoskeun hadiah lajeng ngaoskeun yasin begitu rengse ngaoskeun yasin disikuring ngalaksanakeun request daripada tetangga ngaoskeun doa salamat jekuring ieu bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin nu boga imah nyarekan ka disikuring yang Aceh ieu punten ieu mah nyalametkeun Kang Udin tapi nyalametkeun anak Udin si Karto Berikan dia dua selamat di bahula oge itu dua selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin eta disimpulin maca kadua kali dicarekan deui ku nolot yang Aceh ieu mah we nyalametkeun Kang Udin tapi nyalametkeun anak Udin si Karto disebut-sebut di sia Kang Udin ku aing urang ada si amplopna duit ieu kitu mah geus nyarekan duit ieu Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Karto wa'afiatan fi Karto wasiatan fi Karto wabarokatan fi Karto benar eta mah rek balik di bahanan amplop wadah geus nanti handle pas dibuka di imah 2020 jadi modal pertama urang kedah ngagaduhan ilmu naon atuh supaya urang bebas daripada penyakit hati ulah loba deui hiji welah ceuk ulama sindai qiraatus sholawati urang daek ngaoskeun sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangpang meupeun ieu patempatan yeuh urang sami-sami ngaoskeun sholawat ka Kanjeng Rasulullah urang sami-sami berjamaah ngaoskeun sholawat syifa siap Bapak Ibu siap mudah-mudahan kuwasilahan ngaoskeun ieu sholawat syifa secara berjamaah warga sinareung wargi urang anu tamina maksad bari hadir ka ieu patempatan nuju teu damang mudah-mudahan sinehal damang atuh nya diantawisna rezeki jeung ayeuna sakumaha urang boga usaha sing dihasilkeun sing digampilkeun sing dijatkeun rezeki anu barokah tur berlimpah amin yuk sami-sami urang ngaoskeun sholawat syifa Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi wa
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nurut keterangan daripada baginda Rasul mengatakan, aksiru sholat alayya fa innaha nurun bil qabri. Sing seueur umat kami ngaoskeun sholawat ka kami sabab eta teh bakal jadi jaga penerang mungkin urang di alam kubur. Pantang pampangkeun keur silaturahmi ka ieu patempatan, ibu-ibu jeung bapak-bapak nu hadir di ieu patempatan, urang tes ngaoskeun sholawat. Siap Bapak Ibu siap? Siap Bapak Ibu siap? Anu biasa ngaskeun hanca sholawat disimpulin ibu-ibu puji pasien hadis 2000. Duit eta oge parawan 100.000, janda heran 200.000, mini 500 perak. Tapi satu acana itu kurang jauh lah arahnya tuh gitu. Lamun disimpulin nyarios hadirin jawab kusadayana dengan jawaban siap. Siap Bapak Ibu? Kurang peslah hadirin. Siap. Ayo mah teu kompak geuning hadirin hadirin. Siap. Sesuai irama tuh coy. Tingalikeun ieu dirjana juga upacara bendera kan. Hadirin. Siap. Hadirin. Siap. Hadirin. Itu orang bagi grupna orang bagi anu paling itu adalah regu anu di emper bumi adalah regu nanti paling dia anu di tengah begini kapayun berikut bapak-bapak adalah regu kami berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa? Siap. Kita kasih sholawatnya anu paling mudah yang paling babahi kami berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa? Soklah, anu nak mangpapai sok waktu itu lah papai sok. Kami berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa? Sok. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sok enak sholawatkan terus ketik imam bapak di sholawatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub. Teruskan. Habis disebutkan ini. Maka berdoa maka ganti itu deh. Anu di emper bumi berikut anu lapangker. Anu hanapun tanggal jam bubusyah. Soklah anu di pangker siap kan kira-kira siap. Sok. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang ada sok salawatnya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi qadar la ilaha illallah. Teruskan. Nah, ganti enak berbuci. Di tengah berikut bapak-bapak. Kami berkucing kita kasih sholawatnya yang paling susah. Siap berkucing siap? Soklah kami berkucing. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah ala
eta sholawat tadi babali urang mah tadi hese sarua keneh nu tadi ge sholawat ieu make popolotot kawin atuh eta mah siap sholawat kabehan siap kabehan sok eta mah untuk sadayana anu di luar dieu lingkungan masjid maka sok eta mah untuk semuanya lah kabeh jamaah nu hadir patepatan siap Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ada yang lagi deketin aku pura-pura gak tahu siapa sih boleh usaha anggap kan di apa ya Allah ibu bapak punten di mana urang katitipan urang kali eta amanah di Allah Subhanahu wa taala lamun urang kali urang hayang janten urang kali anu solih sinareng solihah yuk urang tanamkeun urang tanjemkeun sholawat ka urang kali urang dina mana urang kali urang bade uleung atawa bade bobo ditimang-timang ganti tong make lagu diganti ku urang make sholawat da urang mah biasana sok make lagu nanti di baheula Nina Bobo kumaha bari ditimang-timang geuningan Nina Bobo oh Nina Bobo kalau tidak bobo isuk-isuk ditubuh bobo begitu urang masuk lagu nanti ngeleng-nengkung geuningannya neng ngeleng-nengkung geura gede geura jagung isukan siap kuncung modal begitu urang masuk pakai jam jauhan ya dan ya tanda jam kembali Bandung si bonin botak apa caah jauh gini Biasanya urang make sholawat sok atuh saheulaanan diduaan ku urang terlebih dahulu cek urang teh ieu anak aing bapak tah mangga nyanakeun sok langsung urang bacakeun doa heula Allahumma biquwwati minal imani wal islam wa bi hadzal zamani ya Allah ya rabbal alamin sarek moal sareknya ngan tapi punten Bapak Ibu di mana eta sholawat dibaca ku urang diandeunkeun ka urang kali hongko tah eta teh bakal teangeun jaga mungkin dina mana urang parangkos cicing di jero makbaro bakal kasampeun ganjaran sholawat bahkan di antawisna lamun urang hayang salamet dina cukang siratal mustaqim maka sapoe saeutik minimal aya pengamalan maoskeun sholawat ulah loba-loba deui lamun teu mampu silahkan 10 sholawat mudah-mudahan sadayana nu hadir di patepatan sadayana sing janten ahli surga amin tapi punten disimpulin aya pertarosan anu kadua di dieu sok aya nu maotaran di dieu otaran di dieu mah alhamdulillah mudah-mudahan saparaja umur amin di lembur uing mah kamari aya nu maot Bapak Ibu kalaresan diumumkeun nanti sanes ku Bapak DKM tapi ku Bapak RT kalesan Bapak RT kakara gugah tina bobo langsung deh di piwaran Pak RT punten eta pamungkeun di masjid ari RT ngisi mata keneh cik RT teh ieu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin rehna Bapak talqin bulan parantos mawat pamudah-mudahan eta mawat sing sakinah mawaddah warahmah tapi di uing mah sok ngalayan Bapak RT Bapak Lurah teh alhamdulillah ari dia sok ngalayan Bapak RT jeung Bapak Lurah osok alhamdulillah di dieu mah leuwih rajin rukina di uing mah punten kamari aya jelema anu koret eta nu ngalayan saurang-urang aja Bapak Lurah pun aya kapriogian Bapak RT nyondong kapriogian sami sinareng Bapak Lurah harita disimpulin nu tanggung jawab harita katingali main geus ngalobodo ternyata encan aya kumahakeun ka eta main nya pada ayeuna mah kudu disimpulin diibakan lajeng dibungkus reng sing bungkus disolatan reng sing disolatan diraku kedah dibawa ka kuburan digandong kuburin nya
sekuring teh keluar hareupeun imahna sugan-sugan we sukarelawan ternyata aya pemuda opatan balik nongkrong kuring ieu kan pemuda kos di mana balik nongkrong Aceh emang aya naon dieu aya naon ieu tuh ibu aya nu mawa encan dibawa ka kuburan pasaran mah geus aya ngan wayahna ieu panggulnya kumaraneh embung Aceh kunaon sabab ieu mah jelema koret mah lamun dipanggul pasaranna sok berat di tempat daya sok isukan di dieu nu koret modal pasti berat da eta mah pemuda teh mung cekuring teh ieu kade-kade amal jeung pahala mah ieu barudak moal pahili mah teh oh nya itu mah aja siap atulah digotong ku pemuda opatan rokotok guareong berat cek pemuda Aceh aduh luar biasa berat dengan dia mah teu Aceh ari kuring mun ingatkeun lapan la ilaha illallah urang patos pedas cek kuring ieu la ilaha illallah teuing ngarengga cek pemuda Aceh berat manawi biasa mah Aceh kalimah la ilaha illallah tak diregekeun Aceh diregekeun da kuring mah gaul cek kuring ieu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ternyata eta pemuda mengikuti irama la ilaha illallah manggul pasaran teh jadi refleks pindah-pindah manggul teh tatana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bener hadirin sadayana rek dikuburkeun eueuh mayit nya salah kabur ya Allah tapi ngomong-ngomong aya nama tentang juri Bapak Ibu da aya nama juri ting terkenal daripada urang sabab juri ting jadi selebritis kenal laras kamari oge ngisi kuring niruan tiktokan live dina tiktok rek naon rek dicek kodam bener pas live dina tiktok dicek kodam batur mah kodamna adalah Prabu Siliwangi batur mah kodamna adalah Nyi Roro Kidul nah bagian duit kodamna huruf termos bahkan punten Bapak Ibu ieu mah alam modal tamsil alam modal carita kalaresan waktos kamari aya budak pangaosan kalaresan di lembur teh gagaduhan pangaosan pasantrenan Girang Lampung santrina aya sugan 20 buruntul mah eta budak teh naos model kitu geuningan Aceh abdi hayang naosnya sae aya kitu mah biasa naon naosna abdi mah Aceh naosna biasa kana Imroh hiji sok baca Ikrona ieu dan ugenya sok mangga keur dibaca Bismillahirrahmanirrahim baca berbat bagian di Facebook aja bertah dibaca babe botak Bahkan kos lami datang budak SMP Assalamualaikum Aceh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kumaha abdi teh aya naos ieu patempatan sawios Aceh saya aya kitu bah tapi anjeun saha ya nami abdi mah Aceh dicandak dina mangrupikeun singkatan bapak maneh saha Abbas ibu maneh Engkom maneh Baskom biasa naos-naon anjeun alhamdulillah Aceh abdi mah geus biasa kana kori sok rumah kori na sae teh kurang jajal da mungkin Acehnya sok jajal eta mah haluang budak ieu mah haluang berarti rengsek daripada pangaosan budak terek marulih rek balik cek barudak teh ngomong kieu Aceh kumaha deui ayeuna abdi bade perniosnya mohon hati-hati di jalan Aceh atuh abdi nuhunkeun doana supados salamet di perjalanan tah dibere doana mangga nyangakeun hatur nuhun budak balik di pangaosan ketika budak rek dugi ka bumina nyorang lok makam di ujung jalan budak apel jeung kuntilanak budak Allahumma balik anak bimawazak anak wakina ada banyak budak lumpat kunti lumpat budak lumpat ke wajar seukun dengan kunti lumpat seumur kakarak air senang jelepak rek dilebok mantap urang manggeus dimana kanu poek sieun jampeuna yuk Bapak Ibu urang ningali kana sakumaha di antawisna keterangan daripada kitab Sa'adatul Darwain dijelaskan bahwa di mana
maca sholawat ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sanajan dina pada lafadzna seolah-olah urang ngaduakeun ka Kanjeng Nabi, tapi dina pada hakikat mah urang anu diduakeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantap lamun jelema loba maca sholawat berarti eta jalmi teh loba diduakeun ku Kanjeng Rasul. Hiji teruskeun. Siap nepi ka jam 1? Pak ini beungeut balik. Anu kaduana urang ningali sejarah anu kapungkur Kanjeng Rasul. Ketika Kanjeng Rasul yaitu diulang langsung ku Gusti Nu Maha Suci patapun laung pamprok johok sinaran Allah Subhanahu wa taala. Urang oge sami sapopoe sapopeuting kosok yaitu ngalaksanakeun di antarana sapatos Kanjeng Rasul dalam wujud salat anu 5 waktu. Bahkan urang teh sapoe sapeuting sok diulang ku Allah. Mana buktina? Melalui perantara suara adzan. Punten ieu masjid luar biasa agrengna. Kira-kira ieu adzan di ieu masjid budak morak atau aki-aki. Akhirnya teu saragam ngajawab da gini nanti ibu-ibu mah aki-aki cek bapak-bapak budak morak. Ieu teh adzan di ieu masjid nu agreng ieu aki-aki atau budak morak. Aki-aki heukeun bae lamun aki-aki nu adana eta teh ulah digeuleureun sabab aki-aki teh pakurna alam dunia. Kuing masuk di tangga lamun nyelebur ka budak santri. Sumomona Aceh aya naon? Ada. Model di mana ayeuna adana Aceh? Pada Widya Sabah Sabatos Masjid Istiqlal di Jakarta. Sumon sia budak santri ada, budak santri. Allah bener ilmu uing buat karompak berjamaah buru ke masjid sudah terek sholat empon ada ngumpul balik dari santri kumada ya Aceh aida baratos datang makros asar ada deui ada model di mana ayeuna adana pada Widya Sabah Sabatos Masjid di Mekah jeung di Madinah sebelum sia budak santri ada deui cek santri Allah ganti adzan di Masjid Agung Karawang. Hayya 'alas shalah. Enak ganti adzan di masjid cari mulia di dia masjid dia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Akbar. Baca itu di mana boleh santri. Di wima kamar ibu bapak buat viral di YouTube jeung Pacebook sabab naon aya budak anu komat di masjid saurang ngarekam saurang komat budak teh. Komat teh kieu budak teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asa duaan, asa tiluan. Usah saha budak. Tapi punten bil khusus pikeun ibu-ibu nu hadiri paten-paten. Ibu lamun salaki bade ka masjid, osok tara sajakeun pecikna, Bu. Lamun salaki bade ka masjid, osok tara sajakeun acu pokokna, Bu. Lamun salaki bade ka masjid, osok tara sajakeun sarungna, Bu. Arah keneh wae, tapi ibu punten ku isin kuring bakal dibere amalan. Bade diamalkeun moal, Bu? Insya Allah. Siapa istri anu natap jeung neuteuk wajah salakina eta teh bagaikan natap neuteuk kana wajah Ka'bah. Urang can mampu umroh, can mampu ngalaksanakeun ibadah haji masuk daftar tunggu mending keneh alak di salaki. Mantap kuih di paten-paten tingalikeun wajah salaki teh kieu tah tingalikeun pro. Ya Allah,
dengan heuleuhnya salaki urang teh juga kabar terang hadeung sigi opat bahkan panggede-gedena ganjaran di mana seorang istri eta teh sok kersak jeung gawe nyium kana tarang salaki sok kana dicium tarang salaki pokok lamun salaki balik di sawah jemput ibu di lawan kantor ibu teh akan aya naon akan abdi bari ngamalkeun ilmunya nang disaha nanti adengan model kumaha ieu akan cek adengan oge di mana-mana urang sebagai pamajikan nyium kana tarang maneh eta teh bagiekan nyium kana hajar aswad kan artina hajar teh batu aswad teh hideung kabeneran rupa sia hideung kana asa bener eta mah salaki balik di sawah dibukakeun we topok ceblok salaki katingali bulu salaki boleh gak botak we nanggut sok cium ibu dong kagok-kagok Umar rasanya akan asik uyuhan atuh balik di sawah akan kumaha kata di sawah tos-tosna di Bandung pakai cai seprit kajeun baik di mah di Bandung pakai cai seprit asal ulah ku cai aki betus botak aja sok Bandung ku cai seprit cium ibu Umar rasanya akan manis asam asin lalu rasanya kangen maksudnya tapi punten ibu nu hadir di tempatan ibu lamun di Pasiar Acis ku salaki gedena 100.000 kangge resiko saminggueun mahmi moal mahmi 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 ih mahmi ih mahmi 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 balik aja yuk pagi ibu di Pasiar Acis ku salaki ageuna 100.000 kangge resiko saminggueun mahmi moal mahmi tong dibeureikeun kana naon-naon beureikeun we kana uyah jeung salaki teh mamah ya akan lapar usah daharna sia jeung uyah cocol kan jeung uyah cocol jeung salaki aing dahar jeung uyah meunang saminggu uak halaran tapi punten ibu eueuh deui dan pamajikan pambageun-bageunna pamajikan uing juga pamajikan uing mah awewe eta ku bageun-bageunna pamajikan uing isu-isu tubuhan kopi wak dalam gelas nah nyamakeun kopi dalam gelas loba-loba uing neng saminggueun teh kudu aing minum deui da eueuh deui eta teh salaki pambageun-bageunna saalam dunia juga nama uing mah bageun ka pamajikan loba kahanjang jeung pamajikan teh aya naon aya meuli bakso anu deui aya meuli basruk anu deui aya meuli cilok wae neng anjeun aya meuli basruk anjeun aya meuli bakso anjeun aya meuli cilok ngan asal gula leuwih di 2000 segitu we leuwih bisa kitu mah bocor atuh kantong we tapi punten ibu di mana salaki lamun gajihan osok tarak eta teh salaki namprakkeun ajis gajina ka hareupeun ibu salaku pamajikan osok tarak tarak keneh wae kali-kali masalah teh bu papatahan ke urang kang ulah salingkuh wae kana duit eta salaki balik gajihan salaki teh geus kitu manggil deui ka pamajikan mah ka dieu heula aya naon ye bapak gajihan sakumaha bapak gajihanana alhamdulillah 3M ya Allah bro loba-loba 3M heuh 3M maebu 140 atuh ari akan gajihan seueur mah ieu teh hayang boga pangabutuh kan hayang naon hayang jeung ka salon sabaraha ka salon urang leuwih 7,5 juta tah baik di ka salon 7,5 juta akan kumaha deui jeung jajan si dede sabulaneun sabaraha urang leuwih akan 8 juta tah 8 juta jeung jajan si dede akan kumaha deui jeung resiko dapur sakumaha sabulaneun sabaraha urang leuwih 10 juta tah 10 juta jeung resiko dapur ari akan mana wios akan mah cekap
weh 100.000 ngan eta salaki mah boga duit 100.000 diteundeun teh ka salah-salah kopea dan awewe mah dibere duit 50 juta menang saminggu ge beak awewe mah tungtung nama ngalamun hari beunimah nang deui gaduh dikeun buntu deui tanya ku salaki mah kunaon papa pusing kudu pusing atuh papa aya yang meuli handbody Allah yang meuli tarasi aya yang meuli tarasi Allah yang meuli handbody tungtung nama dibocak ke handbody jeung tarasi mah teu kudu bingung urang ningali guru urang dina waktos rotinan geuningan mapagahan ceuk guru urang ieu bahasana di mana awewe di mana pamajikan daek nyeusehan acuk salaki nyeusehan acuk murang kalihna maka eta teh setiap peretan bakal jadi tetesan malaikat anu mangmentakeun hampura kana dosa-dosa mama jadi tugasna eta malaikat mangmentakeun hampura ka Gusti Nu Maha Suci tentang dosa-dosa mama nepikeun ka poe kiamat ai kitu mah rek nyeuseh eta pamajikan teh mangkat ka kamar dina kaskok loba seuseung singgarantung dicokot lepis dicokot ka meja salaki kadepak ka kopea salaki pluk dina sola-sola kopea salaki bijil duit 100.000 pertarosanana lamun misalkan ibu mendakan acis dina sela-sela kopea salaki 100.000 dicokot heula bebeja heula dok dicokot heula bebeja heula dicokot tah ieu maling aku terang-terangan teh urang masuk dicokot heula karena weh bebeja ka salaki cek urang teh kang ieu acis naon 100.000 dina sela-sela kopea cek salaki acis sial mah acis sial make diomong acis sial sial kapangi wae ku sial mantap punten yu urang amalkeun di antawisna bahwa ieu salat adalah anugerah pikeun urang sadayana bahkan punten ieu salat mungkin bakal jadi pertarosan pertama dina mana mungkin urang bakal dihisab idza sholahal ibtidah sholahal intaha di mana salatna hade kalituna ge bakal hade nya mudah-mudahan atuh urang sadayana nu hadir di patempatan dina salatna urang sing aya dina panghamburanna Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal mari tingali Bapak Ibu aya keterangan dengan cek ulama innallaha amara bis sholati ala surati Muhammad lamun urang tinggal karena keterangan tersebut tangkos urang sadayana bakal termotivasi ternyata eta salat teh diharti kana lapan Muhammad min nu kahiji mertelakeun sujud anu pertama dina waktu salat hakna lapan Muhammad mertelakeun tentang ruku min yang kedua daripada lapan Muhammad menjelaskan tentang sujud yang kedua waktu salat dalna lapan Muhammad menjelaskan duduk di antara dua sujud berarti ari itu maka harti ku urang sadayana lamun urang hayang menang syafaatna Kanjeng Rasul lamun urang hayang menang magfirahna Allah lamun urang hayang husnul khotimah berarti urang kedah daek ngalaksanakeun salat anu 5 waktu mudah-mudahan salat urang sadayana sing aya dina panghampuranna Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan salat urang sadayana sing aya dina penampianana Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal jalan wakos dengan para kosrongi Bapak Ibu dan awas mah lamun dipanjang-panjang biasana sok tepung nya inti nama kadituna sok tunduh nya nu sok sieun mah urang teh kaberangan salat subuh daripada kaberangan salat subuh rutina di alam cekap baik namun satu acan ieu pangaosan diakhiri yuk urang sami-sami ngaoskeun sholawat ka Kanjeng Rasulullah saeuna mudah-mudahan sing dibales ku Allah atuh anu awonna eta mah semata-mata seringan bae sallallahu salamullah ala toha rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah mangga sallallahu salamullah ala toha rasulillah sallallahu
Ari doa anu pertama khusus kangge panitia beh kuring balik sugema sing loba mere berkat nak sholatullah bapak-bapak sing nyaraan kagarwa komo lamun kadudua sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin ari doa gantilu khusus kangge ibu-ibu dasalaki sing ngabubu sing mineng beteng benteluk sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah sayur kulit ternyata sayur nasor panitia kuring rek balik gewat-gewat siapkeun amplop ya sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah biasa sakitu nu kami hatur hapunten anu kasuhun nu mantap nu mawi nu botak ketika ngawi ini mangsa urang biasa patepang deui kalawan galak pabasaan nu mustari. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang insyaallah berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, lamun aya hulu botak jeung renang babu wae gopeng beusi. Sakitu nu kami hatur hapunten anu kasuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sami-sami ngadoanya sadaya bubar di patempatan pamudah-mudahan ijabah pamudah-mudahan pamuntal urang sadaya nasi aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara min masyayikhina wa sabina wa azwajina wa auladina wa jami'il muslimina wal muslimatil ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بك لك بطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para bapak yang bersaudara, pimpinan acara peringatan Syawal Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan yang terbaik.